Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal wa sholatul idaini jeung ari salat id dua ay al fitri tegesna idul fitri wal adha jeung idul adha. Sunnatun eta sunat muakkadatun anu dikeukeuhkeun. Wa tusyra'u jeung disyariatkeun ieu idain sholatul idain jamaatan barina berjamaah. Walimun faridin jeung pikeun anu nyorangan. Wa musafirin jeung pikeun anu nyanyabaan. Wa hurin jeung pikeun anu merdeka. Wa abdin jeung pikeun abid. Wa hunsa jeung pikeun wandu. Wa mroatin jeung pikeun awewe. La jamilatin teu meunang awewe anu geulis. Wala zati hayatin jeung teu meunang pikeun awewe anu boga tingkah goreng centil ceuk basa urang nama. Amal ajuju anapun ari nini-nini patah duru tah eta hadir ieu ajuj al ida kana salat id fi siyabi baitiha bari tetep dina pirang-pirang pakaian imahna itu ajuj. Maksudna teh pakaian anu sok dipake sapopoe sapertikeun daster. Bila toibin kalawan teu make seseungitan. Ieu pasal rek mertelakeun salat id dua nyaeta Idul Fitri sareng Idul Adha. Hukumna salat Idul Fitri jeung Idul Adha eta teh sunah muakkad. Masalah salatna mah rek diberjamaahkeun, maksudna sunah berjamaah gitu. Kumaha lamun teu kaburu berjamaah salat we sorangan mun farid teu naon. Komo lamun teu niat-niat acan kana berjamaah mah salat we sorangan di imah. Malah keur anu nyanyabaan kan di perjalanan tetep sunnah salat id eta teh. Wa hurin wa abdin rek merdeka rek abid sunnah salat id. Wandu awewe sunnah salat id eta teh. Aya anu teu sunat hadir kana salat id nyaeta awewe anu geulis. Jadi ari sapertikeun maraneh anu goreng patut mah nya teu naon eta mah. Hadir oge. Jadi awewe anu geulis mah teu sunat hadir kana eta salat id. Di mana atuh salatna? Di imah we. Atawa awewe anu centil oge teu sunah salat id cicing di imah nu kitu oge. Kumaha lamun awewena geus kolot nini-nini maka eta mah meunang ka masjid, meunang kaluar. Kitu soteh lamun diijinan ku salakina. Tingalina qauluhu paslun. Jajaran kadua di ujung aya wahuma. Wahuma jeung ari itu idain min khususiyati hadil ummah eta tetep tina kahususiahan ieu umat. Wa misluha jeung eta tetep pantarna itu idain al istisqa'u ari salat istisqa wal kusupani jeung salat gerhana dua. Gerhana matahari jeung gerhana bulan. Kama qalahu saha Jalal As-Suyuti. Wa awalu idin jeung ari mimitina id sholat anu nyolatan hu kana ieu id saha an-nabiyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri eta Idul Fitri pisanati dina taun asaniati nu kadua minal hijrati tina hijrah. Wa kadzalika jeung nya kitu deui saperti itu Idul Fitri Idul Adha ari Idul Adha.
tusra'u disyariatkeun ieu Idul Adha pisanati dina taun al-madkurati anu dicaritakeun nyaeta taun saniah. Wal aslu jeung ari dalil asal fi sholatihi dina salatna itu Id Idul Adha qaulu ta'ala eta dawuhan Allah Ta'ala ayat fasholli li rabbika wanhar ay sholli tegasna kudu salat anjeun salatal adha kana salat adha wanhar jeung kudu mencit anjeun al udhiyata kana kurban. Wal idu jeung ari id makhudun eta anu dicutat dicokot dicutat minal audi tina lapad aud litaqarrurihi karena bulak-balikna itu id kula amin dina saban-saban taun. Aulia uda atawa karena auli audillahi atawa karena ngabalikeunana Allah pihi dina id ala ibadihi kana kapirang-pirang hambana Allah bil khairi kalawan kaalusan wasyari jeung kabungahan khususon terutama bigufronid dunubi kalawan pangampura pirang-pirang dosa. Walidalika jeung kulantaran itu aw li audillah kila dicaritakeun naon lapad laisa lain naon al idu id liman eta tetep pikeun jalma labisa anu make ieu man al jadida kana baju alus atau barang anu alus. Wa innamal idu jeung pastina ari id liman eta tetep pikeun jalma taatuhu anu ari taatna ieu man tazidu eta tambah-tambah ieu taat. Dina sajen mah lain innamal idu liman taatuhu tajid tapi innamal idu liman imro'atuhu tajid. Jadi anu tambah-tambah pamajikanana. Walaisa jeung lain naon al idu id liman eta tetep pikeun jalma tajammala anu gigindingan ieu man bil libasi kalawan pirang-pirang pakaian wal markubi jeung tutumpakan. Innamal idu jeung pastina ari id liman eta tetep pikeun jalma gupirot anu dihampura lahu pikeun man naon adunubu pirang-pirang dosana. Hanapeun syair watusanu jeung disunatkeun naon atahniatu ngahormat bil idi kalawan id wa nahwi jeung saumpamana id minal ami tina sataun wasyahri jeung bulan alal mutamad netepan kaul mutamad ma'al musafahati sartana sasalaman ini tahada lamun sahiji naon al jinsu jenisna lalaki jeung lalaki awe jeung awewe fala yusopihu maka ulah sasalaman sa arrojulu lalaki almar'ata ka awewe wala aksuhu jeung ulah sabalikna itu rojul almar'ah wa misluha jeung eta tetep pantarna itu mar'ah al amrodu ari amrod al jamilu anu kasep budak lalaki beger acan baleg acan kan deket kana baleg kasep gitu pikaresepeun eta amrod itu menang sasalaman ka amrod oge. Wasuna jeung disunatkeun naon ijabatuhuma ngajawabna itu mar'ah jeung amrod binahwi taqabbalallah kalawan saumpama lapad taqabbalallahu minkum ahyakumullah li amsalihi kana pirang-pirang pantarna id kula amin dina saban-saban taun wa antum jeung ari arenjeun kabeh bi khairin eta tetep aya dina kaalusan. Tuluykeun qauluhu wa salatul idi sunatun aya lipilihi tegasna karena pada melan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadalika jeung kitu di sunnah ingdal imami mungguh imam malikin tegasna imam malik pahiya maka ari itu salatul idain ing dahu mungguh sunatun eta sunat ing dahu mungguh imam malik aidon wa qala sahabu hanifah
Saur Abu Hanifah mah hiya ari itu salatul idain wajibatu ainin eta wajib ain. Wa qala sal imamu tegasna Imam Ahmad huwa ari itu salatul idain wajibatu kifayatin eta wajib kifayah. Kahanapna sajajar aya wa fi'luha jeung ari migawena itu salatul idain bil masjid di masjid afdalu eta leuwih utama li syarafihi karna mulyana masjid ila li ujrin kajaba karna ya udur kadoikihi seperti rupekna masjid payukrahu maka dimakruhkeun itu fi'luha. Kahanapna deui sajajar wa yusannu jeung disunatkeun naon ayat haba yen indit jalma li sholati pikeun salat id pitarikin di jalan tawilin anu jauh masyian bari anu leumpang bisakinatin kalawan tenang wayarji'u jeung balik jalma pi akhara di jalan anu sejen qasirin anu deukeut kal jum'ati tebeda seperti balik jumatan wa yakula jeung yen dahar jalma qoblaha dina samemehna itu salatul id fi idul fitri dina idul fitri walau bitariki jeung najan di jalan wal aula jeung ari nu leuwih utama ayakula eta yen dahar jalma tamron kana korma wa yakuna jeung yen bukti itu tamer witron eta ganjil wa ayam saka jeung yen ngaker jalma fi idul adha dina idul adha dina lebaran idul adha hatta yusollia sehingga salat heula jalma lil ittibai karena anut pihima dina itu aklu jeung imsak wa waktu salatil idi jeung ari waktu salat id ma eta perkara baina tuluy samsi anu tetep ma antara bijil panon poe wa jawaliha jeung lingsirna ieu samsu wahya jeung ari tu salatul id aya salatul idi rakaatani eta 2 rakaat yuhrimu anu takbiratul ihram jalma bihima kana itu rakaatani biniyati idin kalawan niat salat id biniyati idul fitri kalawan niat salat idul fitri awil adha atawa niat salat idul adha wayati jeung ngadatangkeun jalma bidu'ail iftitahi kana doa iftitah salat id waktuna teh nyaeta antara kaluarna panon poe nepi ka ampir rek jawal. Lamun jawal jam 12 pas umpamana tah samemeh jawal masih kena bisa salat id. Gambaran sare bangbelas jam 11 karek hudang geuwat we salat id. Samemeh salat id jadi sabada takbiratul ihram tuluy maca doa iftitah. Oke, samemeh pembahasan takbirna dihareup. Jadi samemeh maca Fatihah sunat maca doa iftitah. Sarahna qalu waktu salatil id ma baina tulis samsi wa jawaliha ay az-zamanu tegasna zaman waktu alladzi anu baina dalika anu tetep antarana itu tulu wa yakfi jeung cukup naon tulu ujujin bijilna sajuj minas samsi tina panon poe lakin yundabu jadi asal geus bijil panon poe weh tadinya geus mimiti asup waktuna salat id lakin yundabu tetapina disunatkeun naon takhiruha ngahirkeunana itu salatul id lil irtifai nepi ka
lil irtifai karena narima naik itu samsu karumhin seperti satumbak kama fa'ala seperti yang migawe hu kana itu ha kana itu dalik saha an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walil huruji jeung karena keluar min hilapiman tina nyulayaan ka ulama qala anu ngucapkeun ieu man kana lapad layadhulu teu asup naon waktuha waktuna itu salatul id illa bil irtifai kajaba kalawan narima naikna panon poe sajajar kahana liwatan wa yusanu jeung disunatkeun naon al bukuru init isuk-isuk li ghairil imami pikeun salian imam liya huda supaya nyokot jalma majlisahu kana tempat diukna jalma wayang tadiro jeung yen ngadago jalma as-sholata kana salat wa amal imamu jeung ana panari imam payah duru tah eta hadir itu imam waktas sholati dina waktu salat wa yusanu jeung disunatkeun naon ayu ajila yen gagancangan itu imam al huduro kana hadir fil adha dina salat idul adha liyatasaa supaya narima lega naon waktu tadhiyati waktu mencit kurban ka tengah-tengah qauluhu yuhrimu bihima ay biraqataini wa qalu bi niyati idul fitri ay ka ayakula seperti yen maca jalma kana lapad nawaitu usolli niat abdi usolli salat abdi rakaataini kana 2 rakaat sunnata idul fitri kana sunnah idul fitri Allahu akbar wa quluhu abil adha ay kayakula seperti yang maca jalma kana lapad nawaitu usolli rakaataini sunnata idul adha Allahu akbar pala buddha maka misti minatayini tina nangtukeun wa yukabiru jeung maca takbir jalma fi raqatil ula dina rakaat anu kahiji sab'an kalawan 7 kali siwa takbiratul ihrami anu tetep salian takbiratul ihram summa yata'awadu tuluy maca ta'ud jalma wa yaqra'u jeung maca jalma al-fatihata kana fatihah summa yaqra'u tuluy maca jalma ba'daha dina sabadana itu fatihah surat Qaf kana surah Qaf jahron barina tarik wa yukabbiru jeung maca jalma fi raq'ati dina rakaat as-saniyati anu kadua khamsan kalawan 5 kali siwa takbiratul qiyami anu tetep dina salian takbiratul takbir dina nangtung summa yata'awadu tuluy maca ta'ud jalma summa yaqra'u tuluy maca jalma al-fatihata kana fatihah wa surat iqtarobat jeung maca surah iqtarobat teh surah al-qamar jahron barina tarik wa yukabiru fi raqatil ula sabada takbiratul ihram tuluy maca takbir 7 kali jadi geus barajadi jeung takbiratul ihram 8 kali eta teh Allahu akbar tah eta takbiratul ihram tah geus kitu tuluy 7 kali takbir geus beres takbir 7 kali tuluy maca ta'ud geus ta'ud bismillah tuluy al-fatihah dina rakaat kahiji eta teh beres fatihah maca surah Qaf
Rakaat kadua sami bere batakbir dina nangtung tuluy maca 5 kali takbir. Pandina aya takbir intikal nangtung. Tah tuluy takbir 5 kali gitu. Jadi genep jumlahna. Tuluy maca ta'awud deui, maca Fatihah. Sanggeus Fatihah tuluy maca surah Iqtarobat atawa surah Al-Qamar. Jadi jaran katujuh ti handap qauluhu sab'an. Ai ing dana mungguh urang sadaya madhab Imam Syafi'i. 5 karena perkara rawau anu ngariwayatkeun kana ma sa Turmuzi. Wa hasana jeung ngarekeun alus atawa ngajadikeun hadis hasan. Hu kana itu ma ngahasankeun ngarekeun alus ieu Turmudi hu kana itu ma. Annahu saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kabaro eta maca takbir Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil idaini dina id 2 fil ula dina rakaat nu kahiji sab'an kalawan 7 kali qoblal qiraati dina sameh maca Fatihah wa fi saniyati jeung dina rakaat kadua khamsan kalawan 5 qoblal qiraati dina sameh maca Fatihah walau saka jeung lamun mangmang jalma pi ada di takbirati dina bilangan pirang-pirang takbir akhoda tah nyokot jalma bil aqoli kana nu leuwih saeutik kama lausaka saperti yen lamun mangmang jalma pi ada di rakaati dina bilangan pirang-pirang rakaat wayat bau jeung anut jalma imamahu ka imamna jalma pima dina perkara yati anu ngadatangkeun ieu imam bihi kana emma wa inna qoso jeung lamun kurang ieu imam aw zada atawa namahan ieu imam wa inna qoso jeung najan kurang ieu imam aw zada atawa tambah ieu imam wakila jeung dicaritakeun naon lapad la yutabi ulah anut jalma hu kaitu imam fi ziyadati dina tambahna. Jadi lamun nambahan mah ulah dianutan. Wa yusanu ja'lu kulli takbiratin fi nafsin. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ja'lu kulli takbiratin ngajadikeun saban-saban takbir fi napasin dina sanapas. Wa wadoa jeung neuneun jalma yumnahu kana leungeun katuna jalma ala yusrahu luhureun leungeun kencana jalma tahta sodrihi dina dadana jalma ba'da kulli takbiratin dina sabada saban-saban takbir walau arsala jeung lamun ngarumbaikeun jalma hu kana itu yadaeh pala basa maka teu naon-naon eta tetep wal paslu jeung ari pamisah baina kulli takbirataini antara saban-saban 2 takbiran bi qadri ayatin eta tetep kalawan saukuran saayat mu'tadilatin anu mejehna tahalala anu maca tahlil yuhallilu anu maca tahlil jalma wa yukabbiru jeung maca takbir jalma wa yuhammidu maca tahmid jalma wa yusinu jeung ngaluskeun jalma pidalika dina itu tahlil tak yukabbir ilaih kana lapad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar li'annahu kana saestuna ya subhanallah walhamdulillah Allah iku eta nu leuwih pantes bil hali dina ieu tingkah wa yaktubu jeung khutbah itu khatib nudban kalawan sunat ba'dahuma dina sabadana itu rakaatain. Rakaataini tegasna 2 rakaat. Khutbataini kalawan khutbah 2. Yukabiru maca takbir khatib bibtida'il ula dina mimiti khutbah anu kahiji tis'an kana 8 kali wilaan bari tuluy-tuluy wa yukabiru jeung maca takbir khatib bibtida isaniyati dina mimiti khutbah anu kadua sab'an kalawan 7 kali wilaan bari tuluy-tuluy walau pasola
jeung lamun misahkeun khotib bainaha antara khutbah bitahmidin ku maca tahmid wa tahlilin jeung maca tahlil wasanain jeung muji kana tah bukti itu paslun husnan eta anu alus wa takbiru jeung ari takbir ala kismaini eta kabagi dua mursalun tegasna kahiji takbir mursal wa huwa jeung ari mursal ma eta perkara la yakunu anu teu bukti ieu ma akibat sholatin eta tetep dina sabada salat wa muqayyadun jeung takbir muqayyad wa huwa jeung ari muqayyad ma eta perkara yakunu anu bukti ieu ma akibaha eta tetep dina sabada itu salat sabada salat id tuluy sunat khutbah 2 tata cara khutbahna dina khutbah kahiji maca heula takbir 8 kali tuluy dina khutbah kaduana maca takbir 7 kali walau pasola bainaha kana khutbatain ya bitahmidin wa tahlilin wa sanain kana husnan. Jadi pamisah antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua ku maca tahmid atawa maca tahlil atawa maca muji eta alus. Maksud alus di dieu teh insirofna kana jawaj menang-menang wae misahna teh. Dina sarahna jajaran ka genep ti hanap bi anal muroda karena saestuna kalawan saestuna nu dimaksud bil hasani ku hasan huna dina ieu kana husnan al jawaju eta menang gitu. Tingali dina qauluhu yahtubu kahanapna dua jajar aya wa yustahabu wa yustahabu jeung disunatkeun naon ayuan 5 yen ngawurukan imam atau khatibnya hum ka jamaah ahkamal fitrati kana pirang-pirang hukum salat Idul Fitri fi Idul Fitri dina Idul Fitri wa ahkamal udhiyati jeung kana pirang-pirang hukum kurban fil adhadna salat Idul Adha. Waman jeung ari sajalma dakhala eta anu asup man wal imamu bari ari imam yahtubu eta keur khutbah paing kanu maka lamun bukti itu jamaah bisohroi eta tetep di sampalan jalasa tah diuk man lias tami'a supaya yen ngadengekeun eman malam yahsa dina salagi teu sieun eman huruja waktil idi kana kaluarna waktu id wa ila jeung lamun teu itu lam yahsa salat man hu kana itu id wa in kanu jeung lamun bukti jalma-jalma atawa jamaah bil masjid eta tetep di masjid salat man hu kana itu id ma'at tahiyati sarta salat tahiyatul masjid. Umpama ieu mah gambaranna aya jelema kaberangan begitu datang ke tempat sholat id deh ternyata imam geus keur naon khotib keur khutbah gitu maka sholat id we heula lamun di sampalan gitu soteh lamun teu sieun kaluar waktu lamun sholat idna di sampalan maka ulah waka sholat dengekeun khotib anu keur khutbah lamun teu sieun kaluar waktu gambaranana sieun kaburu jawal lamun teu sieun kaburu jawal tapi lamun sieun kaburu jawal gambaranana khutbahna 11:30 umpamana datang ka dinyana maka eta mah geuwat-geuwat naon salat id. Tapi lamun salatna di masjid maka dengekeun heula khutbah lamun teu sieun kaluar waktu lamun sieun kaluar waktu tapi lamun teu sieun kaluar waktu mah dengekeun heula khutbah
tuluy salat id sarta tahiyatul masjid. Wa takbiru ala kismaini mursalun. Takbir teh kabagi dua, hiji aya takbir mursal, dua aya takbir muqayyad. Takbir mursal mah nyaeta takbir anu henteu ngiring-ngiringan sabada salat. Jadi maksudna teh saenggeus salat mah, saenggeus salat id teu disunatkeun deui maca takbir gitu. Mursal mah beda jeung muqayyad. Ari takbir muqayyad mah sakur-sakur takbir anu ngiring-ngiringan kana salat. Matak geuningan lamun geus Idul Fitri mah geus we saharitaeun takbirna teh. Tapi lamun Idul Adha mah beres salat Idul Adha tuluy lohor teh sunat takbir deui asar nepikeun ka poe tasrek. Eta muqayyad. Tingali sarahna. Jajaran kalimat ti handap. Jajaran kaopat ti handap wal mursalu. Mutlakun tegasna dimutlakeun ani takyidi bikonihi karena buktina itu mursal. Bikonihi karena buktina ieu takbir akibat sholawati eta tetep dina sabada pirang-pirang salat. Wahwa jeung ari itu takbir fi Idul Fitri eta tetep dina Idul Fitri. Jadi takbir mursal mah dina Idul Fitri. Afdolu eta leuwih utama minhu tibatan takbir fi Idul Adha dina Idul Adha linnasi karena aya nas alaihi kana itu Idul Fitri bi qoulihi ta'ala dina wan Allah taala walitukabbirullaha ala ma hadakum. Wal muqayyadu jeung ari takbir muqayyad afdolu eta leuwih utama minal mursal tibatan takbir mursal. Li annahu karena saestuna muqayyad tabiun eta anut li sholawati kana pirang-pirang salat. Wa tabi'u jeung ari anu anut yusrofu eta dimulyakeun ieu tabi bisyarafil matbu'i kalawan mulyana anu dianutanana. Jajaran kadua tuluykeun qauluhu ma la yakunu akibas sholatin. Aya mah tegasna perkara la yutaqayyadu anu teu dikayeudan ieu ma bikoni kalawan buktina ma akibas sholatin eta tetepna sabada salat. Pala yunapi maka henteu nganapikeun itu qauluhu anna takbira kana saestuna takbir alwaqi anu tumiba lailata Idul Fitri dina wengian Idul Fitri akibas sholati dina sabada salat. Mursalun eta mursal. Wa anal waqi'a jeung saestuna nu tumiba lailata Idul Adha dina wengian Idul Adha akibas sholati dina sabada salat mursalun eta mursal wa muqayyadun jeung muqayyad mitibaroeni kalawan dua rekenan. Rekenan kahiji kieu pabiti barikonihi maka kalawan rekenan buktina ieu takbir pilailatil idi dina wengian id mursalun eta mursal. Hiji disebut mursalna teh nu takbir malaman Idul Adha disebut mursalna sabab wengian Idul Adha maraca takbir. Wa bi tibari kaunihi jeung kalawan rekenan buktina itu takbir akibas sholati dina sabada salat muqayyadun eta muqayyad. Tuluy deui ari Idul Adha mah kan setiap pada salat atawa geus salat Idul Adhana tuluy berlanjut mesti keneh maca takbir. Wa bada'a jeung ngawitan sal musannif bil awali ku takbir anu awal takbir mursal. Faqala maka ngadawuh musannif wa yukabbiru jeung maca takbir nudban kalawan sunat saha kulun saban-saban sahiji min dakarin ti lalaki wa unsa jeung awewe wa hadirin jeung anu aya di lembur wa musafirin jeung anu nyaba fil manazili di pirang-pirang imah wa turuki jeung di pirang-pirang jalan wal masajidi jeung di pirang-pirang masjid wal aswaki jeung di pirang-pirang pasar min gurubis samsi ti mimiti surupna panon poe min lailatil idi tina wengian peutingan lebaran ai Idul Fitri tegasna Idul Fitri wa yastamiru
jeung tumerus naon hada takbiru ieu takbir illa ayadkhula nepi kayan asup sal imamu imam fi sholati dina salat lil idi pikeun lebaran wala yusannu jeung teu disunatkeun naon atakbiru maca takbir lailata idul fitri dina peutingan idul fitri akibas sholawati dina sabada pirang-pirang salat walakinin Nawawi jeung tetepina ari Imam Nawawi fil adkari dina kitab al adkar ihtaro eta milih Imam Nawawi annahu kana saestuna itu takbir sunatun eta sunat takbir mursal sunat dina peutingan idul fitri sunatna teh rek keur lalaki rek awewe rek nu aya di lembur rek anu keur nyanyabaan sunat pokona maca takbir tempatna ge di mana wae rek di imah rek di masjid rek di jalan rek di pasar di mana wae maca takbir mah gitu nepikeun ka iraha sunatna teh mimiti nama ti mimiti surupna panon poe malam lebaran nepi ka iraha nepi ka asupna imam kana tempat salat sunatna takbir mursal mah gitu tah takbir mursal mah teu disunatkeun terus maca takbir dina tiap ba'da salat fardu umpamana gitu sapoe lebaran eta mah tuluy dibaca nepikeun ka magrib ba'da lohor baca takbir baca ba'da asar baca takbir ba'da magrib baca takbir geus gitu henteu teu disunatkeun ngan lakinin Nawawi fil adkar ngan Imam Nawawi dina kitab Al-Adkar milih kana sunat takbir tiap ba'da fardu gitu. Ngan tetep pendapat Imam Nawawi ieu di hukuman doib. Pokona takbir mursal mah mimitina ti mimiti surupna panon poe peutingan Idul Fitri nepikeun ka asupna imam kana tempat salat. Jajaran kalima tingali qauluhu yukabiru wa yusannu disunatkeun naon raf'us sauti narikeun sora bitakbiri kana takbir li anna fi raf'is sauti karna saestuna eta tetep dina narikeun sora idhara si'aril idi ari nembongkeun siar lebaran lakinil mar'atu tetapina ari awewe la turfi'u eta ulah narikeun ieu mar'ah sautaha kana sorana mar'ah bihadrati rijali di hareupeun pirang-pirang lalaki al ajaniba anu dengan pirang-pirang anu deungeun-deungeun wa misluha jeung eta tetep pantarna ieu mar'ah al khunsa ari wandu tuluy tingali qauluhu wala yusannu atakbiru jajaran ka-13 meureun ti handap tapi kaluhurna dua jajar tina qauluhu wala yusannu teh aya patakbiru maka ari maca takbir aula eta leuwih utama aulama eta pangutamana perkara yastagilu anu katungkul jalma bihi kalawan emak li annahu karna saestuna takbir dikrullahi eta dikir ka Allah taala bari maru Allah wa syiarul yaumi jeung syiar dina ieu poe dina eta poe hatta annahu sehingga saestuna itu takbir aula eta leuwih utama minas sholati tibatan maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiraati suratil kahfi jeung leuwih utama tibatan maca surah al-kahfi ida waqaat di mana-mana tumiba naon lailatul idi peutingan lebaran lailatul jumati kana peuting Jumat hilapan bari nyulayaan liman ka ulama dahaban nu berpendapat man ila annahu kana sasuna man ya jema'u eta ngumpulkeun man baina dalika antarana itu takbir jeung salat jadi na peutingan Idul Fitri mah nu peutingan Idul Adha
utama keneh maca takbir daripada maca sholawat. Teruskan. Summa syara'a tuluy tandang musannif pitakbiri dina mertelakeun takbir al muqayyadi anu muqayyad. Faqala maka ngadawuh musannif wa yukabbiru jeung maca takbir jalma fi Aidil Adha dina salat dina lebaran Idul Adha khalfas sholati dina satukangeun pirang-pirang salat al mafrudati anu dipardukeun min muadatin tina salat ada wa faitatin jeung salat qada wa kadza jeung saperti itu khalfas sholawah khalfa ratibatin dina satukangeun salat sunat rawatib wa naflin jeung salat sunat wa nafli mutlakin jeung salat sunat mutlak wa salati janajatin jeung salat janajah min subhi yaumi arafata ti mimiti subuh poenan Arafah ilal asri nepi ka waktu asar min akhiri ayyami tasriki tina akhir pirang-pirang poe tasrek. Wasigatu takbiri jeung ari segat ucapan takbir eta lapad Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukratan dina waktu isuk-isuk wa asilan jeung dina waktu sore-sore. La ilaha taya di pangeran eta tetep illallahu kajaba Gusti Allah. Wahdahu bari sahiji Allah, sodako anu bener Allah. Wa'dahu kana janjina Allah. Wa nasara jeung nulungan Allah abdahu ka hambana Allah wa a'ajja jeung ngagagahkeun Allah ngagagahkeun jundahu ka bala tentarana Allah wa hajama jeung ngelehkeun Allah al ahjaba ka pirang-pirang musuh wahdahu ka pirang-pirang musuhna wahdahu bari sahiji Allah. Summa syara'a sunat hukumna dina Idul Adha dina tiap-tiap bada salat fardu rek ada atawa qada malah dina bada salat sunat rawatib atawa salat mutlak sunat mutlak sunat timimiti poenan Arafah subuh poenan Arafah nepi ka salat asar poe tasrek tegas nama timimiti subuh tanggal 8 nepi ka asar tanggal 13 berarti maghrib nama ulah gitu. Tah sunat maca takbir gitu. Dina lebaran Idul Adha mah sega takbirna mah tadinya Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Sarahna jajaran kadua pa jumlatu ma maka ari jumlahna perkara yusanu anu disunatkeun naon at-takbiru maca takbir pihi dina itu ma hom satu ayamin eta 5 pirang-pirang poe wan daroja jeung kaasup piha dina itu khamsah naon Lailatul Idi peutingan idna. Jadi peutingan id sapoe dihitungna tuluy tanggal 10na, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi 5 poe. Payusanu maka disunatkeun naon at-takbiru maca takbir piha dina itu lailah akibas sholawati dina sabada pirang-pirang salat wa yusama jeung dingaranan itu akibas sholah muqayyadan kana ngaran takbir muqayyad min jihati kaunihi tina jihat buktina ieu akibas sholawah tabian eta anu anut li sholawati kana pirang-pirang salat wa ing kana jeung najan bukti itu akibas sholawah yusama eta dingaranan ya akibas sholawah aidon deui mursalan kana mursal
min kaunihi min jihati kaunihi tina jihad buktina itu akibas sholawah wakian eta anu tumiba pilailatil idi dina wengian id palahu maka eta tetep pikeun ieu akibas sholawah i'tibaroni ari dua rekenan kama taqaddama khilafan liman wahama fihi qauluhu ayyam tasrik sumiat dingaranan ieu ayyam tasrik bidalika ku itu tasrek li tasrikil lahmi eta tetep karena ngadengdengna daging mun di urang mah ngerekna daging piha dina itu ayam aetak didihi tegasna ngerekna itu lahmu pimina dimina bisyirqati kalawan panasna panon poe allati anu hiya anu ari ieu syarqah asyamsu eta panon poe wakila jeung diceritakeun naon gueru dalika salian itu litasyrikil lahmi sakitulah paslun fi sholatil kusuf wallahu